Amin. Mudah-mudahan. Urang kan nyenduk ieu teh lain. Kadang-kadang dipanggil ke ruang ka modal-modal lah. Iyalah. Mah Dipanggil si anak ge dari komputer. Halus mah. mending eta mah dipanggil ku Allah ente. Baik. Ulah berharap dipanggil Apa lalu nih apa lalu. Juga mah panjang umur lah ya. Amin ya Allah. Amin. Panjang umur. Dipanggil Rahmatullah. Panggil si Rahmat. Ieu mah teu ngarepkeun tapi mudah-mudahan. Ya, ulah mah mudah-mudahan. Dipanggil Rahmatullah. Aing ngarepkeun teu. Mudah-mudahan mah mudah yang kedua di luhurna. Tambahan bahan. Jadi mudah bahan. Mudah-mudahan. Ya, kudu bambali bahan orang keur orang mah. Kudu. Boeh tah terus. Eta bakal Bahan eta bahan. urang kieu ya, urang mah jalan pondok kieu. Tapi insyaallah ngaranna pergaulan teu cilik mah ulah ya. Bener. Pan kieu baju pada bahasa kieu ieu ustad ieu. Ustad. Ieu baheula mah sebutna Ustad Kumpai. Kumpai. Bukan kontrol ya. Mending Ada bocah kecil. mending usah kumpai. Ustaz sempak mah. Lain kumaha itu ngaco eta mengarana nolok nanti anu hias teh tah kalus. Anu lauk leutik teh anu hias. Tri. Di adu-adu. Lili. Cupang. Anu ge. Eta mah disebutna teu cereg atuh. Lamun teu cereg mah. Jadi rok lili leutik. Gede naon? Jadi mana kan endog kan baheula. Gede kata. Lele. Iya betul. Endog lili. Jadi gitu we mudah-mudahan ya. Kopi geus beak itu. Aing ngobrol Eta banyak keneh Iya, kumaha. pokoknya kene ieu nu penting mah sugan ngobrol-ngobrol ke hikmahna Amin. jadi duit ya. Lamun teu jadi duit teh mah orang eta mah urang mah ieu ngobrol ieu we siap dari pas stres ente. Coba ente mau ditangkan ku urang pasti stres. Cenah ge teh peradukan kaca batur mun stres. Udah lumping mun cenah. Coba peradukan kaca batur ge. Kaca batur di bala dogang lo mun stres teh. Bisa bae juga nih. Ini ngomong bohong ya ceritanya. Udah urang mah Sambil nungguan maghrib. Emang puasa. Terus lewat bahasa mah. maghrib masih cek puasa wae nya. Alhamdulillah kamari sabulan aing. Aduh, ente. Puasa terus. Puasa. Percaya aing mah. Rajin. Percaya mah. Udah percaya ka urang kupur. Ya. Ka Allah. Bener. Maksudnya teh percaya puasana gitu. Ayo misalkan Allah nu bener percaya teh percaya pan puasana nyaho pan berarti pan puasa teh lain masalah tahan darah minum lain. Gitu. Nah, Duduk. Nah, ngobrol bisa. Nah, ngikut bisa. Tapi mah kebeseran sih dan puasa. Pentingnya mah jalan makanya nafsu mah atek berenang. Iya. Nanti dulu bisa jadi. Aya hikmahna kali. Mana? Dina ngobrol, dina segala itu semua tuh ada hikmahnya. Awal ustaz aja iya kerja jadi Kita ustaz. suaranya belajar dari saya. Jadi kumaha. Ustadz Kumpai Halabi ada Halaba panas. Al-Batani Al-Batani. Ustadz Kumpai Alham. Lehab. Tadi keramas ya. Lehab. Soalnya cek kagak banget. Enak ya, Pak. Oke, halo siang. Ayo barakali di keramas 3 kali Iya masa poe. percaya. Mana Pak Wen masih rumisan tuh. Padahal kok pangolotna hiji ieu kolotna. Panana mah rajin ngarawat. Eta berapa tahun eta no? Ayeuna 52. Lima siang arang wae. 53. 53. 17 tahun Mana berat grade salapan ya? 70. 70. Oh, 70 dari satunya yang hiji Salapan. teh berapa? 8. 8 tah ieu kedeung deui ge. Semua. Kita rumah boy. Kana poe deui. Kita maksudnya ieu Kasepuhan. tapi Kasepuhan. rumah hideung. Aing bingung. Dibikuk kan. Oh, itu tanah tikuk main apa? Parah. Mana tanah di tikuk main apa? Anti. Anu penting mah rajin hudang sare itu mandi keramas arek istilahna mah keramas untuk kudu keur kitu mah. Kenaon maksudnya kenaon. Kenaon maksudnya. Sudah. Kalau diomongin kayak eta mah Bahaya eta mah nya. Jadi gitu. Jadi Vulgar. Supaya ibu hideung teh keramas. Keramas Sambil lah. 2 kali. sampai 2 kali. Tapi ulah make areng menang hideung geus we alami. Natural. Aya jelema anu hayang hideung dipikok segala, dicet segala. Cek ini syukur sekalian botakannya. Jadi deh alami. Tah ieu mah hideungna lain kana lain bodas lain kana ieu. Lecet.
Itu kabeh ku mah hideung mana. Bu kideung, kamu kideung. lahir bawaannya bawaan olok alami Tapi hitam itu manis Manis atau hitam itu manis udah sakos sabelah anak kata mau bodas tanya mau naon ya pos itu ya orang paribasa orang siligi cirekeun di sini ieu tong abek. Tong nate intermeso. bulan nate nah sungut ngobrol nate mah bisa ngomong ayo sih Soalnya lamun ijit ngobrol mending betak bertukang sungut daripada nate mah jadi loba-loba ka ieu loba naon unak-unak teu bener jejeuna jati paling unak saya mak tah bahaya kita supaya asupain kerokan tahu ya 2 bulan we Itu semua tadi masalah ieu karena masalah orang kehidupan orang ieu. Jadi itu kolot nah itu 55 kau lampu genep 8 five kau lampu filtra pas lampu ya romak 55 filtra Jadi kolot itu ya. iyalah ada mah pengalaman ada mah kalau KBKB na Tapi mau dia ada ente dia kapan tuh pareok jadi paling bagenya. Ya teh mau lagi mau jadi fosil. Jadi awet. mau tua nah ini salah kenyang jenglot jenglot satu fosil ya oh bener ya Mau jodoh jadi fosil bener. Jadi jenglot. ya cepet-cepetnya. kalau pengen awet muda Nah, satu kemana? sarannya satu pikiran bebasin Kontrol. kontrol satu kedua banyak bercanda ya bener ketiga lobakeun ngopi jeung ngarokok paten eta ayo kopi biasa jelema teh ngopi teh ngarokok bego ulah nanya nyebut bego bohong gitu Bacaan. Bacaan. Iya. Kurang kopinya. Beda ya. beda Caang tuh. benar serap lain lagi mantul benar Ini Sario ada bungkus. tinggal yang ngopi tuh cang poek kunaon kopi na idong Oh ya. Beda Ipan suasana ieu Cang. Ya nanti ada Mendung. redupnya. di mendung Ih, dia mah kerja bang. jadi unak-unak dah ya ya itulah naon teh ngaranana naonnya disebut nanti pergaulan ya itu harus menjadi contoh yang baik Nah, eta. naon orang nyebut harus jadi contoh yang baik penerus orang teh loba ya urang mah disebutnya penerus akhir percaya tak Iya, percaya benar. penerus yang muda mah tinggal tarumuh di kegangan urang kasih sama kita bahan yang bagus Tak cek Iwan Fals mah tuh. Satu-satu daun berguguran. dua tuh Satu-satu heula. dua Dua-dua aku sayang ibu. opat Tiga-tiga aku sayang ayah. genap Empat sayang semuanya. delapan kabeh 55 Jadi orang kudu itu nyanyi 55 jadi ngitungnya bener udah sampai 1, 2, 3, 4, 5 bener ya apa boleh ya di orang kecil orang geus gitu. pengalaman nggak Dia nong kos batu pas asa ngobrol-ngobrol kasinggung. ulah eta mah ulah gaul ya, itu mah ulah gaul gaul. tong Ai jelema gaul mah harus ngomong ge asup. kudu siap meledak beleduk kudu siap mental iya Ulah. mental penting mah siapkeun kalau orang ngariung kieu mah Hayang dielek buah hayang ngelek teh ngelek sok ngelek tapi mau dielek gitu tong ulah. tong gaul nu kos kitu mah ulah ning cing di mah Dari kecap ya ning kecap bila perlu kerupuk bicara ieu mah pundungan teh nah pundungan pada pundungan mah beuki di kamarna masuk nyok pundung eta pundung Kita mana lamun ieu nya sok nyari pundung gitu. pundung pundung mah ye sok bener ayeuna ye panon poe eta pundung ngaranna bendung Kayak orang mah nama orang waktu itu ya sugar we nya sugar. Karepna
aya naon ngaranna istilahna aya jembatan lah. Aya. Aya jembatan orang lewat kaler. Aya, jabatan aya. Mun aya jembatan. Aya jembatan mah kaler aya mun aya ririwa lewat kaler gini. Kemana-mana ieu. Wih, mudah-mudahan aya jabatan, maksudnya gitu. Jembatani silaturahmi orang jadi sesuatu gitu ya. Bagus. Jadi hasil, istilahnya jadi hasil. Benar. Harus ada jerit payah itu menghasilkan, jangan Jerit payah bukan jerit. Jerit payah. Jerit. Bukan. Jerit payah. Nah, jerit. Jerit payah. Geus ngajerit teh payah nih. Jeroan ayam jerit Kan mah. bedanya jerit payah jeung jerit payah. Jerit payah itu satu Usaha. kelompok kata tapi disatukan jerit payah. Jerit payah itu usaha Usaha yang yang keras. berdiri dari bawah. Namun jerit payah ketika jerit maksud sare teh payah. Jerit Jerit payah. Baik. Katincak eta mah ngajerit payah cenah mah. Asa ABG katiga. Mikir katincak. Jerit payah. Iyalah KBG cara orang tadi dina bahasa, dina obrolan itu harus fokus. Walaupun nanti cepat tapi Pasti gitu ya. ada auranya. Ada etika ongko. Ada etika, ada auranya. etika di kana kerja kakolot orang pun Kati eta mah etika ka enggak etik. maksudnya kieu orang ya tapi kakolot kudu hormat etika Kita hormat. eta mah si adun Aya etika teh aya moral, akhlak bukan adab. beda ya bisa bedakeun di salureun Sopan santun. ningali kan kerja mana mun mana ada biasa gila hormat lah ya orang kade tah dengan perkataan teh situ Hati-hati. hati-hati kudu bisa bernapan-nakeun mun mana gila sikap orang sarua Jelema gilaan mah, jelema gilaan jeung nu Gilaan. pura-pura gila teh naon Saha. Kanan nih sudah dia tuh. Baba jeretna ka berarti we. Gila harta ya. Ih gila gitu kan. Gitu. Geuleuh berarti gila teh. saling menghormati lah Ya kudu gitu lah. kudu respect Aya ada sopan santun. ya respect Hormat. kudu Urang mah inget ke leutik. Eta zaman ulin leutik gede kumaha Leutik. aing mah leutik teh inget teh poek aing mah Mana ulin magrib? Lain ulina magrib can aya lampu malam mah. Can aya lampu. Ke leutik ulin dalam bongkal jeung semua hononya no. Kekemahan ya. Kekemahan. Di dia tah kasar. Kesaungan. Ayun-ayunan tangga rambutan. Sampai kang ngusruk coba. ayeuna apa rambutan Heeh, ayun-ayunan ngusruk si wono. ini halus bidikna itu di Tarsan saya itu dia Ayun-ayunan ya. itu jadi ayunan jadi untung kita gede kita jadi Tarsan saya halus miliknya Tapi tan banding sono orang nyawa sorangan ya raga politikan ya damang we udah. ya Gula-gula layangan memang na ngusruk kan ya kurang ningali sorangan. Aing potong Nyungsep ya. tulang gombong. Lo kurano nyawa nama ada dia tangkal kuat mana kuat main apa segala kuat Kuat daerah ongkong. Aing kalah sendal anyar kuat kabuntung sendal. Embus sendal. Ieu ruku. syukurna Kena butuh gelas. Syukurna sendalna Sendalnya kuat lepas. Untung belah dua. Belah dua. Gelas kena ngalangap kieu. Oh. Anu luncat. Bus. Sendal oh anyar sendal kene. buntung Heeh. Nembus ka dieu tuh bus aneh aneh. atuh mun syukurna suku pada buntung akhirnya ada ruas aneh ya Udah heboh. sendal buntung Jadi boga sejarahnya di dieu nya. oh kaget iya Nah, ini lokasi ieu berarti lokasi sejarah orang gitu orang nya mah. tah dihandap tah bawa zaman manehna tah dihandap Yo ge ke tanah Ini ke. lagunya begina. Aku anak desa lulusan ini SMA. lagu Jamal Mirdad Ente nya. Kartika. Natalia Hey. kamu telah Biasa pipi Ah, pipi. kita no Karno. Anak emang geus rano karo baheula Oh, rano karo boga penyakit tipes Ieu mah apa lo, Salah bangkingan. Seleb. Eta teh lalat diabadikeun ya. Salah moni euy. Tai lalat nyen tai lalat di dieu kuring tumbuh nu di dieu. Tak apalan ya. kita di tato teh di Thailand kene Ieu tumbuhna di dieu sia. Tumbuhna di dieu. Ente lahir geus di tanah. kita pakai paper siap ya Tempor. Lagu ieu teh racun.
Di tangan Tuh, kanan. tahu, Oh, tahu. Kadeuna itu kadeuna. Kadia namanya. Kalau mah Eta mah zaman beli di Sute ya mah. Teh benar. Zaman elegan ya sama zaman elegan kan ya sama. Zaman elegan ya tah. Orang bae eta tah Natalia kau telah ya. Bukalah kaca malakata. Dalam kata. Bukalah kaca malata. bukalah kacamatamu. Kalamata. Tanah Karno ya. Oh benar. Gelas kaca. Oh, eta mania tuh lain Roma Rano. Iya eta mah. Kita Nah, oh Puspita, nah eta tah. Lalu kita cinta dari SMA teh. eta lumayan. Iya. Batur lain. Satu coba penyanyi eta. Ini lamun teger mah jadi Rano. Rano. Bring naon? Lain baheula pernah ieu teh film Aci teh Aci. Anak Ciduan. Ku cinta Indonesia dia gede kita. Paten eta. Tapi ge pasti punya pengalaman di lagu-lagu. Nangan ente lagu naon misalkan ente bawa ke leutikna aya sampai ka gede masih inget kene potong bebek ka lagu ente. Misalkan ya. Usur atuh eta mah. Lagu eta pada hari Minggu kutuk ayam ke kota. Kutuk. Kutuk pada hari Salah. Pada hari Minggu terkutuk aya di kota. Minggu duduk samping Pak Kusir depan pantat kuda. Kita lagu heula. Tapi lagu anak-anak namanya. Oh, kemelang ya mah. Nah, itu mah goblok. Oh, nunyian, nunyian. Udah mah aya lagu budak teh ayeuna kana percintaan, budak ayeuna mah. Eta salah Zaman sebetulnya. urang ini bae. Kita ke coba calo lagu budak lagu naon kos baheula mun model cak cik di dangdang gitu tah. Caknya. Aduh paham di mana ingat pernah letik. Dia dia pakai caca leutik ieu. Langsung gede nya.